Cariyos tepang dinten tadi nitip cariyos kabdi salah silaturahmi mugi sing janten wargi tapi hati mau bisa dibobodo abdi nu teu bisa poho aya rasa nu leuwih ku salira hate nu teu walakaya wengi ieu abdi emu saliranu kapi beungeut kudu paya dina lamunan ngageroan wengi ieu abdi nyileun saliranu ngarencangan sanajan raga pajauh hate asa padeukeut tapi hati moal bisa dibebodo abdi nu teu bisa poho aya rasa nu leuwih kasalira hate nu teu walakaya wengi ieu abdi emu saliranu kapi beungeut kudu paya dina lamunan ngageroan wengi ieu abdi nyileun saliranu ngarencangan sanajan raga pajauh ate asa padeukeut wengi ieu abdi emu saliranu kapi beungeut kudu paya dina lamunan ngageroan wengi ieu abdi nyileun saliranu ngarencangan sanajan raga pajauh hate asa padeukeut
jodohkeun ku kolong najan taya rasa pokok kapaksa najan teu suka nurut ka indung jeung bapa. Leungit sakabeh harapan kuring nyerah pasrah kana takdir Gusti ngarimakeun kanyataan segala ukur kahayang impian nu teu kasorang. Sakuduna kuring anu diuk di dinya ngareneng jeung salira dina kursi pelaminan. Sakuduna kuring anu jadi panganten lain manehna nu liar anu teu kungsi ngalaman. Endahna cinta duaan leungit sakabeh harapan kuring nyerah pasrah kana takdir Gusti narimakeun kanyataan segala ukur kahayang impian nu teu kasorang. Sakuduna kuring anu diuk di dinya ngareneng jeung salira dina kursi pelaminan. Sakuduna kuring anu jadi panganten lain manehna nu liar anu teu kungsi ngalaman. Endahna cinta duaan suka bunga jeung salira nanging adalah di kumaha saukur kecelak cimata. Duh Gusti nyangakeun sadaya-daya.
geus jadi kata tuan nu kawasa. Urang salaku hambana nu moal bisa ngarobah papastena Gusti yang widi. Indung Bapa moal luntur najan aku salaput umur. Langit nanu janten putra jalma sadunya prihatin ngucapkeun bela sungkawa. Doa tiap di sadaya muga anjel janten ahli surga taat ibadah waktos jumeneng rengkuh patuh tumut kanu jadi sepuh. Pupuh Jawa Barat ramana mugi dipasihan kakiatan nampi takdir tinu maha suci ikhlaskeun sagala rupi musibah nu tos tumiba. Indung Bapa moal luntur najan aku salaput umur. Langit nanu janten putra jalma sadunya prihatin ngucapkeun bela sungkawa. Abdi sadaya muga anjel janten ahli surga taat ibadah waktos jumeneng rengkuh patuh tumut kanu jadi sepuh. Pupuh Jawa Barat ramana mugi dipasihan kakiatan nampi takdir tinu maha suci ikhlaskeun sagala rupi musibah nu tos tumiba. Doa tiap di sadaya muga anjeun janten ahli surga taat ibadah waktos jumeneng rengkuh patuh tumut kanu janten sepuh. Pupuh Jawa Barat ramana mugi dipasihan kakiatan nampi takdir tinu maha suci ikhlaskeun sagala rupi musibah nu tos tumiba.
haturun nu maha rahim. Mugi-mugi almarhum Emeril Kan Mumtaz putrana Bapak Ridwan Kamil, pamimpin Jawa Barat, tiasa ditempatkan di tempat anu layak di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangsa sarere simpe di pepene sora cai hujan tekasawa tiang galana bakal datang cah banjir bandang. Loba imah kagem kucai pangesina nyalametkeun diri bedas rongkahna cai nu moal bisa dibendung deui. Manuk nukiwari ngamuk deui bongan manusia sokal leuwihan kai di babar ditaruaran gunung-gunung diurug gejel di galian manuk nukiwari ngamuk deui Garut kiwari nu celik deui musibah nimpa jalma nu teu salah tabakureun diri urang sing hade miara alam. Loba imah kagem kucai pangesina nyalametkeun diri bedas rongkahna cai nu moal bisa dibendung deui. Manuk nukiwari ngamuk deui bongan manusia
sasok kalewihan kai di babada di taruaran gunung-gunung diuruk jadi galian si manuk nukiwari ngamuk deui Garut kiwari nu cerik deui musibah nimpa jalma nu teu salah tabakureunna diri urang sing hade miara alam ci manuk nu kiwari ngamuk deui bongan manusia sok kalewihan kai di babadi taruaran gunung-gunung diuruk jangan digalian si manuk nukiwari ngamuk deui Garut kiwari nu cerik deui musibah nimpa jalma nu teu salah tabakureunna diri urang sing hade miara alam. Ya Allah, mugi nyalametkeun abdi sadaya. Tanah dunia kiwari unggah poe berang penting nu kadenge loba jalma tilar dunia dipunutku nu kawasa aya naon ieu asal loba kahariwang boal-boal ieu tanda akhir zaman iblis dajjal geus kaluar ngarusak iman manusia nu masuci abdi nampi sagala totobi kiakeun abdi mayunan wabah nu mahabu nu suci salamatkeun abdi sadaya maotkeun abdi nalik
tak kuat. Aya naon ieu asal bakariwang boang-boang ieu kanda akhir zaman iblis dajjal geus kaluar ngarusak iman manusia. Nu Maha Suci abdi nampi sagala totobi kiakeun abdi mayunan wabah nu mabu nu salametkeun abdi sadaya maotkeun abdi nalika iman jeung takwa. Nu Maha Suci abdi nampi sagala totobi kiakeun abdi mayunan wabah nu mabu. Nu Maha Suci salametkeun abdi sadaya maotkeun abdi nalika iman jeung takwa.